tanda-tanda kangge urang anu tos aya cinta di Kanjeng Rasul teh mengaduhan ciri-ciri. Kumaha ciri-cirina saatos urang ngaoskeun sholawat teh eta jalmi saur Imam Ghazali sok mika cinta dulurna sorangan seperti mika cinta dirina sorangan. Ya. Urang teh ngaoskeun sholawat tambah mah iman. Ayeuna timbul arak junjunan dina diri urang teh. Mika cinta batur sami jeung mika cinta dirina sorangan. Batur lapar, urang simpati. Batur teu bisa nyakolakeun budak urang simpati. Tah eta teh janten ibadahna teh ibadah sosialna teh jalan. Pan urang mah seuneu mah ritual we terus mangaosan we ritual sosialna teh jalan. Nah janten aya ibadah sosialna. Gitu. Janten nalika urang mika cinta batur seperti mika cinta diri-diri. Orang Islam teh dipika cinta ku urang sok sanaos beda organisasi. Man sok aya paripaosnya ieu mah beda akidahna. Teu jadi masalah. Sanes akidahna beda uluhiyah, beda tata cara ibadahna. Akidahna mah sama ka Gusti Allah. Ibadah beda ibadahna hungkul. Ieu mah sok kunut, ieu mah tara kunut, ieu mah nganggo usoli, ieu mah teu nganggo usoli. Eta hungkul ieu mah sok tahlilan. Ulang ngalepatkeun eta teh. Da intina agama mah sanes di dinya. Eta mah tata carana. Ari tos janten intina agama mah nya akhlak urang anu robi. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Pastina kami diutus teh kanggo nyampurnakeun akhlak. Ningali batur teh jiga ningali di sorangan. Hiji waktos Kanjeng Rasul nyarioskeun ka sahabat. Sahabat, tahun ayeuna jalmi anu ditampi ibadah hajina ku Gusti Allah ngan saurang. Coba dina ribuan jalmi nu angkat ka munggah haji saur Kanjeng Rasul, jalmi nu ditampi ibadah haji teh mung saurang. Sahaya Rasulullah nu ditampi ku Allah ibadah hajina si emang anu orang anu sebadan dina cirina teh dipilari ku sahabat teh si emang eta teh pernah mang tos angkat ka haji ada acan habis nyungkeun doana naon mah angkat ka haji ingat cirina cenah aya di mang ya teh naon cenah cirina nya kieu sareng Kanjeng Rasul sebatkeun nya teh da mang mah can init ka haji ngan mang teh hayang init ka haji ngan teprek mang teh nabung terus nabung kitu teh aya atos dukeun tiasa angkat ka haji ngan pas bade angkat tatangga teu damang nya atos dipasikeun ka tatangga ngalamun we emang mah nah akhirna kumaha emang teu tiasa angkat ka haji gara-gara nulungan tatangga nu teu damang teh kumaha cek sahabat tah eta mang kalakuan mang model kitu teh eta nu ngakibatkeun naon ditampina ibadah haji padahal anjeunna dancan angkat haji ulang balik ibadah umroh tataka kalaparan dihantepkeun umrohna cantang tu ditarima. Nah jalmi teh ditampi ibadah teh upami jalan sosial jalan nikahnya ka tatanggana dugeun ke sahabat nya nyunpan ka junjunan aya daging pamasihan ieu pasikeun cenah ka sahabat anu eta mah leuwih hayang bisi hayangan daging ditampi ku sahabat nu kahiji teh cek sahabat nu kahiji ieu cenah aya nu leuwih butuh ka urang ka sahabat nu kadua cek nu kadua aya leuwih butuh ka sahabat nu katilu muter tapi kabalik ka nu kahiji deui ieu cenah aya cirina balik deui ka dieu oh ternyata sahabat mah mentingkeun batur daripada dina sorangan nah eta perhatoskeun ku urang teh anu sanesna tetebihun orang masa proses kitu mah nya eta akhlak junjungan teh sapertos kitu. Jadi waktu Kanjeng Rasul ngantunkeun teras Sayyidina Abu Bakar naros ka Siti Aisyah